Kaistimewaan mama kadukawang, kaistimewaan mama maribaya anu sangat luar biasa. Ngaos alfianau Rabbana Karim. Masya Allah. Rahdirin wal kumaha kitu. Eta kutara wadukna, hilimna, asakina, bagerna, sampai mama gaduh tanah. Awas cek mama, batas iya jang kadia halal jeung santri bebas asal aya nu ditenan teh ieu halal. Pan eta anak mama, putra putri mama ngingu kotok lembur itu pan halal ieu cek mama, asal tak towok di peuting tewak gitu. Aya kalapana aya naonna ih atuh kiai mah cuek bae. Cek kiai teh lauk emas eueuh beak. Masyaallah. Tak kalapa eueuh teu bisa ngeletik, teu bisa nyeun cipati Kang. Beak. Rengsek. Ulah dipikireun eta Cah Haji mentak stres. Hanak kana hate. Geus kajen. Benganyanya bepan sendok beak, gelas beak, aing mah anehna bangkena ge eueuh naon ditelegan ku sia tabeling. Malengak aing teu kaharti aing. Pamajikan kuring sampai gogorowokan. Masyaallah kamari keneh meuli gelas agros. Kunaon mi gogorowokan me? Eueuh, gelas. Masyaallah aing hayang minum teh panas. Gadeng teuing teh era ka santri. Santri pun bar dongong. Kamana kitu cenah eta? Urang dapur teh. Cenami emang kusada di gelongan tak gelas gitu pun geus ngopi alebatan rawayat pecurik biasanya. Mi ulah marah-marah pan urang duitna ge pamere maranehanana atuh sih kadinya nama leles deui balik pan kiai peuting neuk tahajud santrina naik kalapa cek kiai ujang rek kalapanya sana cenah Pak cenah ieu jalan ke langit tah lain itu. Astagfirullah. Aduh, buat nanya jalan ke langit sagala eta ka guru la ilaha illallah. Sakit atuh kiai mah teh biasa bae. Mantap eta kuring lamun beres naonan geus atuh di dapur bener naon sopudo amat. Beakeun ku cenah hop. Gitu Kang. Urang bolong angkut kemenges daripada basi hayang. Masya Allah bener eta guru urangnya bala iya tuh ngahihi bae sarihan ting jero mah hanak benernya teu pastilah ngahihi masya Allah eta kudu aya sifat